Nuwun sampun tabet paralun. Gusti nu ngawiti ka Pangeran nu ngawas, anu ngawiat itu teping langit, anu ngaraksa tangkaring jagat. Ulah seusiwi pajajaran, sejamukakeun turup cupu nu karuhun. Dawidi ka Gusti sejanyuk truk galur kapungkur, mapai laratan baheula nu natrak dina tulisan nu kacangka kurasa, nu katoel ku hate atepi ku pikir kajeung ku panempo. Kang wuwuh nabasa lisan tumuwuh turun-temurun, ujung kuci pun teluntur kuat. Jelas ku zaman budaya sunat tetap adeg. Sanajan Israel uleungit dina jiwa manusia surga. Atuh deui sejaamikan ka para lalambutan, muka kurung ku wawangunan, bisi kageuleuh kakeumehan, katajong katoel kapoer kagandengan ku perilaku manusia. Ulah rek nyandak warisan manusia turun paut anut patut ke manusia. Ulah aya diri, ulah aya tengki saya kaniaya ke manusia. Salam sang Sri Syahadat Sajati, saraga sanyawa jeung badan kaula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bul kukus kami kukus haji, asup ke para pohaji. Ni pohaji Sang Hyang Sri dan Dayang Tresnawati, nunganten ngajunganten nunganamaan inten, nularang leuwih sorangan nya ieu nu kasebat perkara nagah sang kamaherang, sang kamalenglang, sang kamaputih. Linggih ditungtung hati, betapa di jero raga ngahaturkeun menyangkut disapurukan ka ibu Barama, ka sapucuk ning ibun, kasajati ning raos, kasajati ning rasa, kasajati ning pangawasa ngirim sari kanu sakti, ngirim rasa kanu kawasa ka Allah Ta'ala ka Pangeran. Ka Syekh Abdul Qadir Jailani Baghdadi sareng ka para karuhun sakabeh.